Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah mantap. Azan sababaraha macem, artina sababaraha macem teh kuari dimodif azan teh dielak-eluk eta teh makruh. Ya makruh nu bagus mah eta teh wa ayataras salah lurus bae azan. Allahu akbar. Allahu akbar. Kan serem. Aslina kok gitu aslina tah. Allahu akbar. Allahu akbar. Asa nu di sawah ge mau dikak pula yang naon brak. Ibarat geus lepasin ka aslianana ieu. Lepasin ka aslianana kos kieu jadi digerokeun ge cara ricing bae. Digerokeun cara ricing bae. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aing ngantarkeun asli sia mah kumaha sih. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asa nu naik sepeda geureun. Aing ngadenge surah jin teh naon cenah ieu. Aslina kos kitu bae. Eta nu hebat mangan wa ayat terabat nu bagus sorakna. Pernah ya sahabat adzan. Dipayungan Kangjeng Nabi ki Bilal eueuh, pas ashar adzan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kangjeng Nabi stop. Kade cakangnya. Ijlis. Yuk. Ya menang tanya na azan. Ya Bilal, ayo Bilal. Mana Bilal? Bilal saya meureun uzur. Sanu suarana kencang. Ayo salian tinggi Bilal. Kade maju. Coba. Maju ta eta. Ieu pancak Kangjeng Nabi teh azan teh ngabejaan jelema. Taju kuari salatna azanna di mushola. Allahu akbar. Tatangga ge teh kade gila eta hitam geret naon cek teh. Jadi nu kencang suarana jeung nu bagus, jeung nu lurus bae. Nah ieu kuari maka sikah adzan teh eta makruh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Eta adzan sikah eta teh makruh. Urang mah pan eta nu dipake eta. Hayya 'alas shalah. Bagus. Hayya 'alas shalah. Bagus mah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Bilal dari ditakon kita ya sahabat anu bagus suarana ngan di kitu di arele-arelein kita bahkan aya in kita takyat disebutna teh bagus suarana haita. Hayya 'alas shalah. Kangjeng Nabi, ada gair muslim itu bagus. Itu bagus. Taksiat malah mah Haji bangun di sedih-sedih teh kos kitu kos Muammar nu azan eta makruh. Aya atar wa aya terus salah lempeng. Hayya 'alas shalah.
as-shalah. Masyaallah. Iya urang geus leupat. Lantaran loba kori. Aju di musabakokeun azan, tingkat desa, kecamatan, kabupaten, nasional, datang ke internasional. Nah, rada deureuh teh kuari di Mekah teu pati loba. Allahu akbar, Allahu akbar. Teu pati loba. Allahu akbar, Allahu akbar. Hayya 'alas shalah. Bagus. Ulah kalau baru nak kerenik. Hayya 'alas shalah. Jadi kabehan ge oh iya salat. Hai. As-salatu khairum minan naum. Eta mah beunang titi dilalas. Gila dalil bahwa azan teh aya dina nasna ngan diawali nama ku ngimpi. Begitu subuh-subuh Sayyidina Umar datang ke Kanjeng Nabi. Aya naon Umar rek laporannya. Geus kajawab ku Kanjeng Nabi. Mimpi mana akur jeung mimpi Abdullah bin Can ngomong Sayyidina Umar. Sayyidina Umar can ngomong, ngan maneh lambat lapor Umar. Tadi nate akhirnya mau ngaganggu. Itu masalah. Mimpi anjeun hak. Sarua jeung mimpi Abdullah bin Zaid. Isuk-isuk Sayyidina Abu Bakar datang. Dek laporannya. Sayyidina Abu Bakar teh geus sakumaha Gusti Rasul geus apal sapunten kula mendekat jakeun bawa lagi mimpi sarua teh. Jadi diputus ku Kanjeng Nabi bahwa kuari salat eta lain as-shalatu jami'ah tapi make azan. Geus kuari ulah sok make as-shalatu jami'ah. Eta mah geus tinggalan sama baheula di Mekah as-shalatu jami'ah. As-shalatu jami'ah eta keur di Mekah, kuari mah geus di Madinah geus ditetepkeun ku Kanjeng Nabi azan. Hiji suarana anu bagus nu azan teh lantaran ngagerokeun jelema. Ulah nu heumpeng. Ulah nu leutik suarana teu kadenge ku tatangga-tatangga acan. Atur gerokeun saha? Reungit. Gerokeun jelema pan ieu mah tuh. Oke, anu panjang bae ulah make kuruna renih makruh satekos kitu. Masyaallah. Itulah azan. Nah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir ketika sahabat-sahabat azan. Sahabat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aya nu ngomong kieu nyana. Orang-orang Yahudi nu ngomong, "Kamu, lakum. Salu, la salu." Yahudi mah begitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya sahabat hararudang kabeh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat kala hararudang menuju masjid kabeh. Yahudi neurekeun bae Yahudi sial sahabat ku adzan bae ge. Kumaha gitu kana. Nyana ngomong, "Kamu lamun haruda, tapi ulah-ulah." Jadi ngabandingan itu, ngabandingan Ki Bilal. Ki Bilal teh, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Langsung sahabat berangkat ke masjid. Yahudi ge sarua, "Kamu udah, lah udah." Sallu. Kali itu kata sahabat eta Yahudi teh ngejek perhatikan azan, ngejek perhatikan salat. Mantap, turunlah ayat wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba.
bahkan cekel sakaol maka kafir jeung munafik teh di mana ngadenge kana azan nyana daqalu ala nabi asup ka kangjeng nabi wa qalu nyana nyarita ka kangjeng nabi Muhammad ya Muhammadul laqad tada'ta syai'an lam yusma bimithlihi bimamadu min qablika minal ummah Muhammad heran ka sia-sia sok jijieun bae segala azan, segala naon, eta azan teh pernah kadenge tiba heula mah umat-umat nu pada heula. Kunaon make azan segala. Bajana maneh ngaku nabi, mun maneh ngaku nabi, berarti maneh sulaya jeung nabi-nabi nu teu heula. Jangan nabi-nabi nu teu heula mah Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Terus karituna aing ge janyaho. Eta teh tiung make azan atuh sia mun ngaku nabi mah katuturkeun tuh nabi nu baheula teh make azan sok nyieun bae puyeng mah sia. Kata Yahudi bapak karena itu Masya Allah. Iya, itu nanaona. Atau pan nabi-nabi nubarada tekara hebat. Ya, ada make ada lah isia make ada. Eta pamin ayeuna sia. Gimana? Mana eta beda diceritan kos itu persis. Biasa sia hal kieu kos ontak bae sama kos itu sebulan. Ngejek teh kos itu teh ngejek tah. Ngejek, nah iya teh kerja ditekan ngejek karena azan. Tahu jore-jorena suara, tapi suara nusuk didengungkeun ari dek salat. Jore teh teh kuing makadengen teman wah, jeung suara sapi. Terus jeung suara onta ege separa itu mah sapi, nu kos karara itu mah deuk salat make azan, deuk salat make azan jeung jore kuing makadengen. Ulah sok make kos kitu jangan nabi nu baheula jangan teh sia mengaku nabi. Tuturkeun nabi nu baheula jati lok azan nabi nu baheula mah. Diomong gitu tak kan yang Nabi ku Yahudi di nasihatan. Zaman fa'anzalallahu Allah nurunkeun ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ewe deui nu pangbagusna ucapanna kecuali ucapan nu ngajak ka Allah Subhanahu wa taala. Turun deui ayat wa idza nadaitum ila sholati takhadhuha huzwa wa la'iba. Eta jelema-jelema nu ngejek kana azan, jelema nu ngageugeuykeun jeung ngejek kana salat ulah sok dijadikeun pamimpi. Wah, ya Allah, ya Rabbi. Itulah ieu adalah sejarah azan jadi hasil mimpi. Dan geus mimpi ari aslina di Bukhari mah panjang malah mah ngan ieu mah keur carita sakitu ge geus luar biasa. Lantaran tapi dina pacekcok azan teh dimusyawarahkeun ku Kangjeng Nabi jeung para sahabat. Cek para sahabat teruskeun bae anu di Mekah salat ke jamiah. Cek sahabat tu lain lah ulah maningan make keleneng bae asal salat urang neng kata bae cenah. Cek sahabat tu teh ulah make eta maningan make tongtrong bae. Make tongtrong bae tongtrong. Tah eta berarti salat tos kitu. Dibahas ku para sahabat. Kan urang ari salat tu jamiah mata malalakon di Mekah sedengkeun ku ari perubahan di Mekah ka Madinah teh kapan drastis. Geus atuh ngajakan salat ge kudu berubah. Ulah lah tah eta mah salat tu jamiah mah bejakeun ka Kangjeng Rasul. Berkadua aya teh kelenteng panta mah sok dipake ku Nasrani tan mah kos kitu mah. Ai gereja-gereja kelenteng. Maknya urang akur jeung nyana. Eta teh tongtrong teh sok dipake ku Yahudi. Mantak ulah, mantak cekan jeung abe ketungguan heula. Pesingna langsung inti Abdullah bin Zaid, Sidina Umar bin Khattab, Sidina Abu Bakar Siddiq, ialah azan. Mantak dijadikeunlah ku ari memeh salat azan kudu geus asup kana waktu kakarakannya. Ulah 11:30 azan. Ulah kudu geus waktu salat karak azan. Jadi di mana geus asup waktu maka mulailah azan. Geus azan teh ternyata ayat nasna mantak wa fi hadil ayat dalilun ala subutil azan binasil kitab la bil manami wahda. Jadi berarti ayat nuduhkeun yakna jadi dalil kana tetepna azan make Al-Qur'anul Karim nasnarana lain ku ngimpi sahabat kumpul bareng dina Al-Qur'an ge aya ieu lah dalil azan. Lamun dibongkar ku ahli usul fikih mah ieu mah lain bahasa nita
Ieu mah bahasa carita, geus carita mah teu bisa jadi syarat. La dalila fil ayat ala masru'iyatil azan, teu jadi dalil dina ayat kana nitah azan disyaratkeun azan. Ya nahu golau wa izan nadaitum lantaran Gusti Allah nyaritakeun dina Al-Qur'an wa izan nadaitum walam yaqul. Teu kieu ya Al-Qur'an teh nadu wala sabilil amri maka sabilil amri. Nadu grokeun kumarana kabeh eta karep parentah amr. Al-amru idza utliqa ya sorry fil wujub. Ilama dalil. Ieu mah henteu make amr. Bahasana di dieu make syartiyah. Wa inna ma hadhihi jumlatun syartiyah dalat ala sabqil masru'iyah. La ala insya'iha bisyarti. Islamun diasupkeun ka dalil usul fikih ieu adalah ngan sakadar carita azan lain nita azan. Geus nita azan mah tetep instruksi Kangjeng Nabi hasil daripada mimpi sahabat anu tilu tadi. Ngan ieu mah nyaritakeun bahwa azan teh aya disyaratkeun lain nita azan. Disabali tahu. Disabali. Disabali tak nu teu ngaji mah oh zaman teh mantep. Minta kiai ngatungkul we. Oh iya betul. Tanya kudu dipikir. Ya kurang betul. Korona betul lah pokona lah. Jadi beda ngepot hukum teh lantaran di dieu mah make jumlah syartiyah nuduhkeun kana sabqil masru'iyah berarti geus disarakeun ana melalui mimpi la ala insya disarti bisa ngaayakeun azan munadah ku syarat ieu bahasa dijadikeun bahasa mita adat ieu mah ngan sakadak nyaritakeun azan ngan nyaritakeun azan berarti aya azan teh intina azan hasil daripada mimpi diperkuatlah ku ayat ieu wa idza nadaitum ila shalah taqadu tinggal praktek azan hiji kudu geus di jero waktu nomor kadua kudu ditarsil bae ulah ditakte oge suarana nu kenceng jeung nu bagus hukumna mun mazhab Maliki jeung mazhab Hanafi azan teh jadi wajib mun teu azan salat kudu diiadah deui. Sanajan sorangan encan azan teu jadi diiadah deui. Ieu kudu bae mazhab Hanafi jeung mazhab Maliki mah. Urang salat berazan, sanajan sorangan. Allahu akbar Allah. Lain komat bae lain. Azan ieu mah azan. Allahu akbar kanyawan berarti mun subuh-subuh juga. Keluarga kanyawan abah siap budak kodo tah. Azan tah kadenge ku aing. Ngan nu bagus sama nu qomat teh nu azan. Namun anu qomat lain nu azan makruh. Jadi mana nu azan etalah nu qomat. Kayak sahabat azan begitu nu qomat nu sajen ditepak ku Kangjeng Nabi ai sadin sanu azan pulan deui kecuali kaya uzur lamun eueuh uzur mana nu azan etalah nu qomat jadi diborong nyana nu azan nyana nu qomat ulah beda-beda Zaid azan Umar qomat ulah kitu nya nu azan eta nu qomat Abi mazhab Syafi'i mah azan jangan sakadar sunah muakkadah hungkul geus lamun ka azan teu sampurna hanya menuju kesempurnaan hungkul lamun teu azan ge jadi bae teu ada salat teu azan ge Maka di mazhab Syafi'i mah sorangan teu kudu azan qomat bae cukup urang salat zuhur sorangan bae teu kudu azan auk-aukan qomat bae Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatus shalah Allahu akbar la ilaha illallah salat lobaan duaan sorangan qomat mah kudu bae sunah. Nah, ditanyakeun pan kiai jeung salat aya lobaan naon aya batu atau duaan aya nu sajeuna sorangan. Kadang ku mata sia sorangan ge itu kan jin ngamakmum ka sia. Oh jin mantap ke sia ada salat ti peuting sorangan bae awas ya.
Apa bersih-bersih kedong orang sholat isya sorangan bayar di masjid wasasa haye di orang komat Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alal shalah hayya 'alal falah qad qamatus shalah Allahu akbar la ilaha illallah orang sorangan ya aya pan di tukang jin mamun nyana dehem dikurang saya dan dehemnya kalau sholli fardhu Aisyah ya barakat lillahi ta'ala. Nah bagus banget di manusia kena imaman. Tekadkan bahwa di tukang teh berjamaah. Imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Ya bismillahirrahmanirrahim. Kalau kawal sama kedua. Obat katilu orang beberes. Cak gitu kok kieu salat teh. Ditarik ku jin. Diseret di keluarga. Loba eta nu konflik karena sing ade. Diseret ku jin. Dan sing ade soal sorangan teh. Antara jin leulekeun lah. Jin leulekeun. Wah, teu beres salat. Bisa mau parokoh jadi di tukang. Teu beres cenah ieu mah saya. Eta sunah bae komat. Ieulah azan. Geus urang kuari nyaho. Kasakalana azan hiji ye nyaritakeun masalah kabingungan lain bingung hayang boga pangundang khusus pikeun salat. Ternyata ieu hasil mimpi adalah adzan pasti terapkeun di subuh ieu ditambahan ku si Bilal make as-salatu khairum minan naum datanglah kuari ka urang. Alhamdulillah kegunaan azan. Iji dek salat geus puguh sunah nomor kedua di mana orok lahir ke dunia. Orok lahir ke dunia nu katuhu azanan ku bapa namun aya bapa namun bisa mun eueuh ku sahabat nu kenca komatan. Maksudna supaya nu pangheulana kadenge kunyana undangan salat azan ngaranna abeh begitu gede nyana teu kudu hese deui engke salatna lantaran pertama nu kadenge kunyana azan. Segera ngatak bapana nungguan mun pamajikanna keur ngaheujeun. Keur ngaheujeun maka mamana. Tungguan bisa bae, geus langsung azanan. Allahu akbar Allahu akbar. Urang ngadeuleuh orang teh beres, kenca. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, beres sampai selesai. Kedua, katilu nalika maot, dikasupkeun ka jero kubur azanan sarua bae ngan ulah qomat lantaran eueuh salat pan di jerona. Tu beda. Ya, geus azan anu endek asup ka jero kubur disarupakeun kana azan nu kakara kaluar tina rahim ibuna. Ngan antara musabah jeung musababe kudu aya wajah parkuna. Wajah parku teh wajah beda. Bedana ari kakara kaluar ti rahim make qomat, lu asup ka jero kubur mah ulah make qomat. Sakitu bae. Tuh, mantak urang lamun nguburkeun anu palalinter mah ulah make qomat. Aya sok ustad make qomat teh ulah digegerekeun besi batal jadi ustadna. Dabkeun diizinin, jebet toel. Mama ngajina di mana? Coba tanyakeun ka kiai. Kitu eta si aing ngasupkeun naik ulah atuh ditegor, abong-abong urang geus bisa teh. Hei, jangan pakai koma tuh. Waduh, atunya lagi marah mempertahankeun marah banana. Itu nama ribut teh ulah kitu antepkeun bae lah. Antepkeun, ongkos kula pernah nguburkeun di daerah Kopaan biasa. Garang geus kitu aya kiai, cak kiai teh ai cek nanya ka kula kiai di mana ye mayit kuruna di dieu bae di hareup lantaran belah ditu aya pagar kawat. Belah kidul teh pagar kawat di dieu bae di hareup cek kula teh ye. Aya kiai nu datang. Ulah, tetep di ditu bae di pagar, di ditu bae belah ditu. Kula mah mundur bae sabodo nyana. Dat bae, tetep ditu. Digulusurkeun cara Kangjeng Nabi cenah kieu lamun nguburkeun teh di ditu ka dieu. Kula nanti cing bae. Cak anu kuburkeun teh atuh kubakeun kieu kieu atuh kunaon ditarik ya Allah nu daek muka pagar pan jakawapan mangkaning tanggal kadongdong gede atuh kiai pan nyabut hakan ku sia. Ya sia kiai kolot teh kos kitu tah puguh mah mempertahankeun udeng-udeng ka jeung kumaha ge kula seuri we. Ayo sia eta teu kacabut punyana. Teu kacabut kawat teh eta tetep cing kudu di dieu bae. Bongkar.
Aya tah didinya setengah jawara. Kiai, atuh hese-hese amat atuh dihareup ae lah. Kudu ngabongkar pagar sagalan teh kudu magerkeun deui. Kiai daek magerkeun deui. Cicing bae nyana geus dihareup bae. Tah hadena gaya ustad menang aing. Aing seuri bae dinyahakan ku sia lah. Untung mah urang pahakan-hakan we. Lain kubur di dinya teh aya pagar kakmun kitu mah, ulah kitu. Nu mantep nanya, Kiai kunaon mun teu mantep di dieu? Itu aya pagar kawat banyak kudu di eta. Oh, heueuh atuh, mantap naon bos kitu. Ieu mah kulantaran nyana hayam hebat, lantaran kolot nyana asap paket pagar ka jajan. Oh, betul sia. Malah masih anu nyabut, si anu ngupurkeun, si anu azan. Oh, aing mah atuh tenang merdeka aing mah. Saya hayang kalem teh kos kitu. Ngana geus bantuan atuh aing geus cenah ieu. Nu ngabantuan deui tolol teh masyarakat. Kampak cenah kampak ngan aya teh jelema nu tah mantep jawara teh ya. Bagus tah kos kitu. Datang ka dinya. Samping lagi geus ka dieu kun kacangkengkeun. Kiai, hese amat atuh di dieu bae. Hai ieu sunah-sunah ge pa dieu waduh. Engke kudu diterapkeun deui Kiai da mager. Cicing bae nyana. Jadi jaga-jaga. Ya, kos gitu bae sapira utama doang. Iya kalau mun aya anu ngamburkeun azan, hantepkeun berarti nyana teu ngaji jamul jawame. Jadi teu ngaji tasbih nyana teh ya. Nah ieu wajah parkuna ulah ngasupkeun ka jero kubur mah ulah make qomat azan bae lantaran bedana hari orok masjid terus ngalaksanakeun salat, ai di jero kuburan mah teu azan. Begitu diasup ka dieu kuluna ka jero kubur mulai azan. Mulai azan pas ke ditampak sup ka jero kubur mulai azan Allahu Akbar terus bari digolotorkeun ka handap terus datang ka jero selesai ulah geus dihandap teu naon teh nama utama nama begitu huluna asup ka jero kubur kakarak azan ya Allahu Akbar abeh pas nyana asup ngadenge suara azan langsung teger hatena mulai asup ka jero kubur nyana neuk pisah di alam dunia ieu ielah ngaranna kiamah mulai yaumil akhir teh amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa yaumil akhir teh mimitina adalah kubur asup ka jero kubur eta geus yaumil akhir. Yaumil akhir teh poe akhirnya na geus moal manggihan Sabtu deui moal gajihan deui geus. Heuh yaumil akhir geus. Moal aya geus mantap. Begitu asup kadinya azan. Tanggelan anu kana kadenge ketika asup ka jero yaumil akhir azan. Tapi tenang di jero hate, di jero kuburan. Tuh kitu ulah aju riweuh asup ka jero kubur teh suara ieu suara itu suara pan urang ku azan mah cari sing kabeh. Begitu asup ke jero kubur azan kabeh karicing moal anu ngobrol mah naon Allahu Akbar jadinya asup tenang lamun diasupkeun anu eta teh pabeulit tah kakarak geus aya geus di jero kakarak ada bagus kurang doang nu bagus mah ketika asup teh urang karicing azan Allahu Akbar mana deui geus paberangkatan urang azan heula sunah ke Surabaya urang sunah azan dek ke Bandung urang sunah azan heula di Lawang Allahu Akbar urang mah ka Mekah doang kan azan teh adalah salik musafir samaralah sunah azan mana deui di mana-mana aya orai di imah urang aya orai hideung eta sunah di azanan heula ulah waka dipek-prekan bae azan heula aya orai ngaringko asa orai lelumpangan di bilik atawa aya orai di mana bae azanan heula mun warna hideung Allahu Akbar sampai selesai teu kudu qomat jeung mal salat pan orai mah teu kudu azan bae engke nyana cicing we atawa kahandak ngagepluk mun gagal ngagedepluk nah ieu arep petinggalkeun ku urang teh mun aya bae parancahan ku urang wahai orai maneh teh ieu cicing lain di tempat maneh ieu mah tempat kula sekeluarga di dieu
atuh kadatangan ku maneh di dieu teh ieu teh jadi gangguan ku ayeuna sakitu mun maneh orai asli silahkan cicing di dieu heula mun maneh lain orai asli mangga geula nyilip tutupan atawa antepkeun tutupan bagus plak menang bangsa 5 menit buka mal aya mun jin malah mun orai asli garingku pepayah berarti dia lain orai jin ye orai bener sia. Nah, bayan kurang bener orang asli. Lamun orang jin tetep baik. Iya, eueuh kajen kukumas. Atau ngolosotnya na, luka panggih kuku lama ngolosot. Orangnya sok gede kia segede lengan. Aya liang letik gak urut kancing dia. Urut kancing baheula ta. Kancing kalau baheula teh anu make bor teh ta. Orangnya segede kia hidup. Numbat cenah supirnya mah kan heran urang. Kan orang yang segede kieu tapi asup kalian ta. Oh berarti lain saorai-orai mah. Begitulah orang. Dak dia Kangjeng Nabi izan nudiya lis salat di mana-mana di azanan salat adbaro setan. Setan kabur asal ngadenge suara azan setan kabur lahu dirotun pari tepirit-pirit hitut. Setan hitut lain hitut leutik hitut gede. Duruk kita hitut gede mana duruk. Jadi di mana ngadenge suara adzan setan harus kabur. Bayangin pokoknya mah. Datang ke mana? Hatta la yasma'al adzan sehingga nyana ngadenge suara adzan. Mun masih ngadenge kene suara adzan wadah kabur terus. Padahal kuari mah makanya make speaker. Jadi aya Allahu Akbar kaburnya ka pasar Kemis. Di pasar Kemis ada nu adzan. Allahu Akbar kaburnya ka pondok. Di pondok ada nu adzan. Ngan letik suarana aki-aki di pondok. Nah, aing rada deres cenah di dieu mah teu pati hicieun teuing aing. Pendeknya na, ieu mah ieu adzan ieu. Terus datang kanyana teu ngadenge suara adzan ka mana? Lumpat ke saya Kanjeng Nabi izanu di alis salat abar setan. Di mana-mana di azanan salat teh. Nah, setan kabur lahu duratun. Itu terpirit-pirit hatta la yasma'al azan. Sehingga teu ngadengkeun azan. Kakaraknya nang teu kadenge azan nya na. Waduh aing disiksa. Istirahat nya ngan rokok lisong. Aduh kemana. Setan mendak lamun aya jelema ngadenge suara azan teu ka masjid lumpat eta setan. Berarti setan eta. Berarti kerjuruk setan tadinya. Karena azan. Allahu Akbar lumpat setan. Kemana yang nyelip? Aya. Tetangga masjid di dinya keur nonton TV bae. Hasup jana ka jero ka dieu. Sak. Pura nanti aing nyeli bola lantaran aing ye ngadenge suara azan kan tadi kajar hate jelema keur nonton TV da jadi bae aing nyeli dia kepanasan aing jadi ngadenge suara azan jadi sia bae geus ulah salat siang jadi we jeung aing di nonton TV gedekeun TV na awak gedekeun di naon eta oh jogetnya oh geus mantep TV-nya wah jeung TV Tarolol. Jadi berarti lamun di lembur azan didengungkeun kemudian setan lompat terbirit-birit yakni embungin salatnya nama ke tetangga nu teu daekeun ngadenge suara azan teu daek tetangga masjid eta adalah si anu ngomong setan deui aing mah ngajalanan doang setan itu berarti lo baca sama setan lo setan kawin berarti tuh gitunya ialah azan dalil bahwa azan teh aya nah ieu ulah ngajadikeun pamingpin ka jelema anu sok ngejek-ngejek kana azan ngejek-ngejek kana salat lantaran zalika bi annahum qaumul la yaqilun zalika taheta jelema anu sok ngajadikeun ejekan terhadap azan jeung salat eta mah bianahu sebab eta jelema nu kos kitu kaum layakilun kaum anu teu berakal anu sampurna yani akalna teu sampurna jadi lemah lamun sampurna akalna mah atuh nisayanya ngadenge suara azan teh pasti nyamperkeun azan minimal merenung heula moal ngejek lantaran
Adzan eta adalah panggilan ti Gusti Allah. Kita menghadap ka Gusti Allah. Nah, maka jeung teu daek menghadap langit bumi katut esina ieu teh meunang nyiptakeun Allah. Kuari Allah ngundang kita salat. Kunaon atuh jelema ciptaan Allah dipita salat teh daekeun salat. Ngadenge suara adzan teh daek nyamperkeun adzan. Ka eta berarti jelema kurang akal. Mun akalna sampurna mah nyana sadar aing diciptakeun ku Gusti Allah. Ku ari Allah ngagerokeun aing atuh mantak naon aing ngadatangan panggilan Allah. Geus jelema eta sampurna ngaranna lantaran diciptakeun ku Allah. Allah ku ari manggil atuh ku ari urang datang ka panggilan eta. Berarti sampurna. Lamun aya jelema diciptakeun ku Gusti Allah, ku ari nyana teu daek datang ketika dipanggil ku Allah. Berarti otakna kurang sampurna. Kurang sampurna boro-boro ku Gusti Allah. Ieu hanya urang boga bos, kemudian bos panggil urang nari ke bae. Cak bosnya tolol-tolol itu si budak. Dipanggil ku aing dibere ganjaran ieu. Teu daek datang ku bos bae di goblok-goblok atuh komo ku Allah ngan ngagoblok-goblok na Allah mah engke diasupkeun ka neraka sakitu dong. Sakitu dong lantaran bangkawara. Mentak di akhirat begitu dek dikanarakakeun ku naon abdi dikanarakakeun. Cek Gusti Allah teu siapan digerokeun ku aing bae lah teu ngajeding. Teu ngajeding teh bahasa mana ya teu ngajeding? Ya digerokeun ku aing teu ngajeding, teu ngadenge sia teh keukeuh bae. Keur ngabengkelna keur di pabrik lah keur di sawah keukeuh di sawahna, keur di warung keukeuh di warungna. Keur dahar keukeuh daharna pan sia digerokeun ku aing tidak ka aing pulang teh. Anu mantak aing greget ka sia ketika di dunia ku aing digerokeun sia teu daek kahareup ka aing. Maka ku aing geus bisa seheula make seuneu. Baru iya kalau kan. Jadi salah urang digerokeun teh ngontak aing kurang kumaha ka sia, aing mere rezeki ka sia, tapi ketika ku aing digerokeun sia kunaon ngajauhan cek Gusti Allah teh. Ku aing kurang kumaha aing teh mere sehat ka sia, tapi ketika ku aing digerokeun sia ngajauhan. Aing kurang kumaha ka sia, nya mere sehat, nya mere rezeki disarekeun ku aing, dikawinkeun ku aing. Tapi ketika ku aing digerokeun sia ngabalir bae ngajauhan ka aing greget ka sia, aing beberean kurang kumaha ka sia, tapi sia teu terima kasih. Nah ieu mah aing karunya ka sia, ku karunyana aing ka sia, ku aing diasupkeun ka neraka. Eta teh karunyana Allah eta. Berarti lamun urang ka neraka berarti dipake karunya ku. Mun make akalan sampurna mah kitu tah. Mun make akal nu sampurna mah bayangkeun ku urang coba. Kurang kumaha aing cek Allah ka sia, dieueuh diayakeun sia ku aing, sanggeus saya dirizkian sia ku aing, berarti ku aing sia diurus. Dileutik sia ku aing diurus melalui indung bapak sia ku aing dibere rezeki, haju sia bisa neangan rezeki sorangan. Tak, sia padahal mah menang si aing, disehatkeun sia, dikawinkeun sia ku aing, dibere bisa meuli motor, dibere bisa meuli mobil panang aing, tapi kunaon ketika ku aing digerokeun tidak salat sia ngabalieur bae. Aing greget teh, ka ieu teh, ka sia teh digerokeun ku aing teu daek, aing karunya ka sia, ku aing dikanarakakeun heula. Entek urang engke nuhun atuh Gusti dikanarakakeun. Nek wae itu dek mana nah ieu lamun otakna urang sampurna ngadenge suara azan cepat. Tapi lamun kurang sampurna akalna, bahkan akalna teh hampir eueuh. Ieu mah kafir nu hampir eueuh mah. Nu teu sampurna urang iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah ketika ngadenge suara azan urang teu melu. Tapi eta di Mekah mah heran jawara lumpat. Lumpat beusi tinggalin salat. Kelebatan tak kamu santri mah asal ngadenge azan teh geus bunga jadi di Mekah mah boga sameter bagi tempat yang salat geus luar biasa bunga. Di pikiranna di imah ge aing deket tol wae sana ieu. Tarang datang we ka imah. Masyaallah deket masjid ge aya nu 2 tahun teh ke masjid teh ke haji eta. Kurang cikupa eta. Ya Allah ya ku hese-hese aya naonan awak kurang ya. Aya naonan awak kurang. Ja waliullah mah getol jasa, ja ulama sholihin mah getol. Itu urang teh neuleuh ka para wali Allah, neuleuh ka sholihinnya mah getol amat salatna. Bahkan memeh salat memeh waktu teh geus kieu bae boga wusunya namanya kelantas bae. Berarti seakan-akan nya nungguan waktu salat atawa nya diuk bae di kursi. Eta teh diuk teh aya maknaan, teu ngedeng teu sare, tapi diuk bae neuleuh nya jam 10 menit deui ka zuhur.
diuk bae nya bari ngaroko malam eta maknana gede jasa diuk eta keur ngadagoan asupna waktu salat masyaallah eta mun pae geus ka sorga mun pae geus ka sorga urang mah teu boga perasaan kumaha urang neulejap ye jam 12 kurang 10 sare kagok cek urang teh sahar jang geus diuk bae urang bari ngaroko bae lengket maknana eta keur ngadagoan asup waktu salat teu kanyawan ban urang eta teu kanyawan ada nu kieu di Cikupa malah jujur ya, jam 10. Oh, jam 12 aku. Tuh, asa putera-teretanya. Sia yang saya itu lah ya. Apa majikanna ke mun azan udah digudangkeun nya. Paruyang aya kakak ieu. Ih, ban kitu amat aja paruyang saudangna bae lah. Itu doh, eta mah tolol teh mah. Hebat kan tadi teh. Tadi radio di kursi teh. Kalau menyen kopi lah kopi majikan. Supaya ki ngopi. Inggunan naon ngadagoan waktu sholat deh, 10 menit deh sedang beren aya, beren 30 wah, ketinggalan. Eta bari dieu we ge eta ngadagoan waktu sholat, eta mahal sama waktu. Hebat jasa eta waktu pakai ngadagoan sholat. Ya Allah, ya Rabbi. Eta penting teh, we jam 4 sholat ieu dieu, haji, kamasuk yang nungguan sholat teh lah dieu lagi. Mana mahal. Eta kreup we udang jam 7. Nah gitulah iya masalah azan jadi urangnya kuari horenganan dimimpian azan di Madinah hasil daripada ngimpi tilu sahabat kemudian ditambahan kursi dina Bilal maka as-salatu khairum minan naum dina sujud dina subuh kemudian ditakrir ku Kangjeng Nabi ane ditetepkeun tinggal asup ka Indonesia ka dieu teh wali sanga dakwah di samping azan make tongtong make bedug. Ieu wali sanga ieu pagawean wali sanga ieu. Wali sanga ieu mah ieu nya azan nya tongtrong nya bedug. Ini ke tongtrong heula, baheula tongtrong. Tah, teh dibedugan ku wali sanga teh. Lantaran aya anu gitu ngamunazoroh. Hei, eta teh pagawean Yahudi baheula. Ya. Wali sanga mah dijawab, mun tongtrong doang kagawean Yahudi pan ieu mah make bedug. Itu bisa kan mun tongtrong doang eta haram, ieu make bedug. Jadi teu naon, tangan bedugna ge nu sabelah. Ulah anu di dieu ayaan di dieu ayaan, lantaran nu di dieu ayaan mah lain bedug, kendang ngaran. Sama Cecep Supriyadi tah masuk ka ditu. Nah, teu meunang nu haram, bedug beus sabelah doang tah, make tongtrong make bedug rencap. Geus mantes tongtrong, bedug adan. Ieu pagawean wali sanga. Terus eta ngaduari. Teu bisa dileungitkeun Surabaya, Semarang, Banten, tetep bae aya kontrong, aya bedug. Muhammadiyah anu paling gregeteun jasa mah ti Kangjeng Nabi na jeung nyana teh. Cek Muhammadiyah ti Kangjeng Nabi na ti Kangjeng Nabi mah aya azan hungkul. Kurang bener teh ti Kangjeng Nabi na tapi ieu ti wali-wali sanga. Geus, sia teu make bedug teu make tongtong, aing mah geus make bedug make tongtong, bahkan ku aing geus ditambahan bedugna lantaran siakna ulahkeun ke bedug, bedugna ku aing 12. Tak di Banten mah 12 bedugna. Iku gregetna ka Muhammadiyah. Lu gregetna ka Muhammadiyah ketika Muhammadiyah ngomong, "Hei, bidah eta." Ka dieu sia ditakol ku bedug nu leutik sia. Hah? Can nu gede ye, nu leutik we heula. Entak lompat cenah. Leungit hiji aya 11 cenah si aing we. Jadi menang para wali teh bedug teh. Tetep teh bisa dileungitkeun sebab hasil dakwah para wali datang ka sekali. Kunaon eta para wali kos kitu lantaran baheula teh ku azan teu kadenge. Ku azan teu kadenge sedengkeun jelema ka sawah, jelema ka ladang, jelema ka leuweung, jelema ka gunung. Ku azan teh kadenge aya keterbatasan suara paling mah suara 20 meter. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cak para wali teh ye teu kadengean ye. Yen tongkrong dibedugan. Nah, memena tong tuh kadenge kan nu keur ditawahkeun. Bareng keur ngacul teh tah bala tongkrong. Istirahat lah urang di galeng dah kadenge tongkrong. Alhamdulillah. Beres tongkrong macul deui teu salat. Tolong. Nah, itulah jadi kadenge, nu di sawah kadenge, nu di rumah kadenge, nu di ladang kadenge, nu di leuweung kadenge, nu di gunung kadenge, suara tongkrong jeung bedug,
langsung pacul di barawa nu di pasar segala rupa balik ka aing mah di jalan kadenge suara Allahu Akbar kadenge tuh Allahu Akbar awalna tongkrong heula mentak sebutan geus tongkrong kencan sih lain geus azan tadi urang lain kabeh geus tongkrong kencan. Nah, jadi jangan ditanyakan tongkrong. Jadi sanajan ditipu kayak kurang saja jelema eta mah tongkrong tah. Teh ada ya masalah seperti tongkrong we. Eta teh lain lalagaan para wali datang ka mengakar ka anak incu urang. Dakwah para wali maka tongkrong jeung maka beduk. Geus kadenge ku sia tongkrong, geus kadenge ku sia beduk lain azan ngomong lagi tongkrong jeung beduk. Nah, kabelah dieuna teh dipermasalahkeun ku Muhammadiyah. Tetep NU mah make tongkrong jeung beduk. Muhammadiyah mante geus berlawanan terus dihijikeun lah ulah jadi perlawanan maksudna mah ngajak kene. Alhamdulillah, teu masalah geus dipermasalahkeun deui ku ari. Jil ngamasalahkeun. Apa itu tongkrong? Eta Amerika gergeteun ada. Itu apa itu? Yang ngagayot-gayot di masjid ah? Haetan, mantap kuari Amerika gergeteun jasa ka tongkrong. Di masjid nyarieun tongkrong bener. Asal Amerika gergeteun dieun urang. Kuari teh Amerika teh gergeteun jasa ka tongkrong. Lantaran lain ka tongkrong lah makna tongkrongna tanyana. Aing gerget teh cek Amerika asal tongkrong jelema hararudang. Asal tongkrong jelema hararudang. Salat maksudna berarti tongkrongna ye. Nyane ngahajar tongkrongna. Make Muhammadiyah, make Persis, make Jil. Nggak boleh itu. Nggak ada dari nabinya. Tetep baik, orang tetep baik. Make tongkrong, make nih. Kos ye, ai Jumat ya make non kadang-kadang tongkat deh. Berarti itu nah. Lain eueuh padahal aya ti Kangjeng Nabi ngan dikaburkeun ku Muhammadiyah. Lah gua iki make bae tongkat urang. Mun aya Muhammadiyah nanya, "Oh ti Kangjeng Nabi na, jang naon eta? Jang nyolok mata sia goblok." Saya aing mah. Geus kabur sia pokona mah geus moal dilayanan ke dalil gua itu. Nah, deuleu ku sia geus beneran kan. Tah ieu jeung mata sia mah geus. Ini beres. Eta keur carita somprana tapi maknana luar biasa nya. Nah ieu Ki Bilal harita titana kaluhur maksudna naon? Elak supaya kadenge nu mandak minantu Syekh Nawawi dinajihun ialah nyeun make sompok can asa peker kaleng dibentukeun ku asa peker kemudian kabelah dieuna teh diletikeun terus di dieuna aya paranti suaraan nyana lamun azan gitu Allahu Akbar kita ku Syekh Nawawi eta ku kitu teh can asa peker tadi zaman Syekh Nawawi. Eta diskus itu tak maksudnya supaya kadang atuh kuari naon efekna sampai kerja aya. Nah itu teh mantap anu ngaharamkeun ka sapeker teh teu kaharti sebenarnya mah teu kaharti make jeung ngaharam-haramkeun segala peda eueuh ti Kangjeng Nabi na. Lamun dalil eueuh ti Kangjeng Nabi na lain sapeker aja mobil ge eueuh. Ye eta amat ieu nu patali jeung hukum atuh ngadalilan teh. Mantak ditangtangan, lu ngaharamkeun ka speaker ku ahli Bukhari baheula di Bandung ditangtangan eueuh tai-taina aja. Mau hidup namanya. Mau Gus Dur mah ketika aya pasul masail NU, kemudian diusul tuh nggak sampai kerjanya seribe udah nggak usah, udah sono aja katanya ke Cianjur aja. Kamu kalau ngaharamin ke speaker, diamnya di Cianjur sono. Ya eta Gus Dur udah ngomong, udah diam di Cianjur jangan kemana-mana kamu di sono. Eta bahasa Gus Dur, kumbung-kumbungna bahasa eta mah ternyata teh atuh mun cara bahasa urang mah naon kitu ngaranna tuh hirup teh ngan saukur sakuak doang katurban ku batok kitu atuh deuleu batur saya sejarahna di urang Syekh Nawawi nita berarti supaya kadenge kan suarana kadenge teh Allahu Akbar kuari mah tulis teu kudu make kos itu make sampai kerbae. Kita aki-aki ya Allah Akbar Allah Akbar Allah kadenge la ilaha illallah la ilaha kadenge batuk-batuk gitu kadenge gitu kudu hese-hese
Naon salah macam iya tuh. Masya Allah. Namantak kabalinger jelema ieu ngaharankeun sapeker kabalinger. Adapun kaditu kagunakeunana teh mah tergantung alat mah kumaha maklutna panjang caritana atuh. Geus berarti alat mah kumaha nu ngagunakeunana. Digunakeun kana haram jadi haram, digunakeun kana sunah jadi sunah, digunakeun kana makruh jadi makruh, digunakeun kana wajib jadi wajib. Ieu alat di kos kitu. Wari aya berjamaah sa masjid, juara imam teu kadenge ka tukang. Masjidnya gede, kira-kira 1/2 hektar atau 1 hektar. Pada tetap kudu bareng. Allahu Akbar ruku. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kurang tadi maka sapeker teu dukung bisa-bisa imam mage sujud nu di tukang macan ruku-rukuan. Dari sama engke imamna geus 2 rakaat ieu masih nangtung keneh bae. Ayo coba kenapa maka sapeker jadi wajib maka sapekerna jang nyeragamkeun ieu ruku ieu sujud masyaallah hefe ya hete teh satu waktu kurang lobaan salat Jumat kemudian sapekerna pareum pas salat Jumat bener bae imam mah nu dia hareup geus sararujud anu di tukang maka karak ruku kesulitan. Nanti aku dah tampil seorang, orang sholat lobaan dia, karena di Mekah. Kemudian gitu parem ya na ye, nana karang-karangna speakerna, udah aya nu jadi mubalig, urang, jang nyeragamkeun, Allahu Akbar, imam teruku. Sami Allahu liman hamidah. Lamun urang bisa bari sholat, ulah niat ngabejaan, niat zikir silakan, tapi lamun urang niat ngabejaan batal. Kudu kumaha tuh, kudu nuhun teh salat. Kudu teh salat bareng teh salat sih. Acak-acakan tuh, nyana di sisi lagi. Teh salat kana mah di sisi lagi. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ya sadar teh salat ieu. Mina gajaran atau una gajaran. Ah, udah mereka apa gak masalah. Ada masalah sampai jangan baturnya teh salat. Allahu Akbar. Imam dia lah tapi nyana nelekeun imam. Ke nyana na naik nyana imam ka mana nyana ka mana deui. Masyaallah teman-teman di Madinah mah sejarah rago deui. Aya aturan teh salat mabalik teh. Coba kita leukeun ge, perhatikeun. Ulah sok memperhatikan. Aya teh salat, jangan teh salat, ngan ngabejaan doang aki-aki kan. Ieu bae di luhur teh, sejen salat jangan teh. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jangan culak-culak. Ieu orenganan ieu. Manusana ieu. Coba ge mun ka Madinah sekali-sekali waktunya nana teh salat emang bener. Mending ulah salat daripada salat niat ngabejaan batal. Batal jangan salat bari kos urang imam salah. Subhanallah. Lamun urang niat ngabejaan atuh batal urang. Menyaker sholat, ayah ngabejaan. Kudu niat zikir. Namun kurang-kurang apa orang jadi batal. Begitulah, iyalah masalah azan. Jadi ternyata hasil mimpi ditetapkan ku Kangjeng Nabi, dipraktekkan melalui Ki Bilal. Ku Kangjeng Nabi ditita suarana anu bagus turno panjang. Ulah make kuruna kronik takte-takte yang terjahat. Kemudian deh eta sakadar makruh di samping eta ditambahan ku Ki Bilal as-shalatu khairum minan naum. Jelema anu teu daek nyamperkeun azan atuh ngejeut degek teu meunang dijieunkeun pemimpi. Cak Allah ayo coba sia deuk kumaha. Deuk kumaha coba baheula turun Nabi. Kuari mah wali Allah. Wali Allah mah teu kanyawan ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah urang ti Allah dibere umur ku Allah bakal balik ka Allah persiapkeun urang yang menghadap ka Allah kemudian sing hade urang ieu lempang di taneuh Allah urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah taneuh Allah teh neuleukeun ka urang langit neleukeun ka urang, tangkal kayu neleukeun ka urang mah teu boga asa dideleukeun, teu boga rasa dideleukeun.
kok kadituna teu boga rasa didelekeun ku Gusti Allah, jauh ka Gusti Allah, malah judi, malah mabok, teguran ti Gusti Allah, dibere susah, susah, kesulitan. Higi kuari-kuari ger ditegor ku Gusti Allah. Pabrik balalangkrut kuari. Nunggus di PHK leuwih ti 50%. Ulang kampung kuari. Pabrik nu aya nage encan jelas. Manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan sebab dolar makin naik kuari geus 13,4 kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang sehingga PMHK-an anu dilobakeun lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha maka pabrik mulai gulung tikar. Geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik sapabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula keur dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupana kontrakanna ditinggalkeun maya listrik bapan terus bae nu geus eueuh nek kumaha tinggal nyana bae tambang mana aing gantung diri bae gitu ya mulai terus terbengkalai ye bang di urang kumaha pasarkan kuari kurang geus teu jalan hatina teh jalan teh kumaha jalan mah ala kadar jalan tapi kan lain cara biasa aset anu biasana satu hari menang 1 juta kuari mah teu menang 500 acat ieu keur carita nu leutik carita nu gede ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas nah ieu keur dicoba ku Gusti Allah nu tenang-tenang santri doang santri suka mikiran pabrik henteu santri mikiran tani atuh henteu santri memikiran perekonomian tuh nanti nyawa teu nyaho ka ekonomi ka politik teu nyaho santri mah sebab nyana mah jadi wali ka abah mun aing nyaho wali santri ya tuh tenang wae nyana ngitung bae we cenah geus payah balik-balik Assalamualaikum seuseuri ya padahal mah kolot-kolong duh anak aing geus datang deui bae bah udah poe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta boh aduh sekolot ada aing ngakal di anak aing ye aya duit berangkat eueuh duit kula moal aya susul loba omong ada kira ka pondok deui pondok meuli ji Samsu kieu atuh nyaritakeun politik balik gigi nyaritakeun ekonomi duit aing ngambalayak taloba cenah geus cenah mah atuh geus nya mah jadi wali bae pokona mah geus nah pang tenang-tenangna geus jadi santri geus geus ngitungan bae ngaji mah tilok. Ngitung balik deh bae. Teu nyaho santri mah. Geus teu nyaho nanaon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho nanaon. Jasana jangan anu mikiran bae ge sugan atuh jadi kitu motivasi henteu. Atuh mani nyana. Salat berjamaah, tas berjamaah, pondok ngaca Quran, tadarus. Waalaikumsalam lazim. Dak masak. Beres, beli botan dak duit aing ambual aya ti bapak aing. Pugu bapak nama ngedagang naon gitu ngartoge. Geus teu nyawana naon ya. Dagang dangdeurnya nanjak kesangan. Tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleuna mah rokok padahal kesang bapak eta cucu tapi juga boga pikiran atuh henteu ya bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cak bapana aing ridho jasa aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaeun sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaskeun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga we coba mantep teh coba yeay kolotna ge senangeun ya eta teh nyana anu di dalam akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam
datang deui minta duit hak tek dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu alam jadi ibadah wallahu alam teu buka tuh hati sia bego kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun pembacaan kitab Allah, dawahan Rasulullah, dawahan ulama, dibiayaan ku bapakna anu gantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula. Amin amin su anak sia teu sakola teu mondok. Emang wah gitu. Masya Allah Karim pohara jasa. Ayo tatanggana, saya ke mana? Dia ke pondok. Ye, tungguan. Ngodok kantong nunggu jero. Tungguan. Bahasa gede jasa ya cak budak merena yuk. Oh, set 5.000. Caknya nanti aing nggak daguan ngodok kantong angel. 5.000 doang. Dari sakit geus mere-mere. Masya Allah, mantap kula inget baik, kula mau bejakeun jelemana. Waktu kula keur mondok, aya seorang pengusaha sok mere ka kula. Nah, dek kapanggih. Aya deui urang di nu sok mere. Tek datang ka kula inget baik. Kula geus maranaot. Kula sok dihadiahan bae ku kula bu, aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha. Tah, tuari sok dihadiahan bae lah berarti anu ternyata ge pasti aya. Eta teh leungit tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun munda balik menta tah mah atuh dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya nah ieu mah keur carita mun muka mata hate urang blak atuh emangna hirup deuk di dunia doang beuke geus di akhirat blak. Masya Allah begitu seorang santri ustad atau kiai ditimbang amalnya bagus sorga cak pengusaha malaikat ulah kali ke sorga kan emang kunaon gitu ulah emang naon hubunganan ayah hubungan gede jeung kula ulah ke sorga kan ji naon heula ke tanyakeun eta kitab nu dibaca kunyana nang meuli saha tanyakan tad emang boga kitab nang malikeun sa aya nang malikeun Pak Anu bener tuh Bapak Anu mana tuh rangkulannya bari ngarangkul bang ngarewas aja kan tuh kasor jadi tuh waduh usul lain mah pokokna mah ieu ustad bisa baca Quran bisa baca kitab pan kitab nanti bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti bapak gitu bejakeun ka ditu di cek ustad teh teu bisa kitu bejakeun ka malaikat beja malaikat bebeja Gusti jadi aya nu ngotot bae ieu pengusaha hayang milu ka sorganya na emang nyana boga amal naon amalna mah teu pati bagus ngan meulikeun kitab eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nyana aduh cak Gusti Allah geus sok kasorgakeun mah lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon ulah ka dikanarakakeun cak Kangjeng Nabi pan gitu coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai tanya pernah ngaji henteu pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun pernah bareng jeung kiai teh henteu waun teh jeung kiai bejakeun waun teh jeung kiai henteu ieu mah budak pamosrongan ieu mah gaji tilok waun teu bareng henteu pan puara tah mah coba pernah henteu ka imah kiai bae tanya siapa pernah ka imah kiai henteu masyaallah ieu henteu sabaraha henteu cak Kangjeng Nabi liwat tanya liwat pernah teu ka imah kiai barang ditanya si pernah teu liwat emang ge mun liwat pernah eta ge neangan embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyawa geus kasorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai je atuh komo nu ngararaji di dieu ta eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi ditanya heula coba pernah ngaji henteu pernah waun henteu pernah bareng teh jeung kiai henteu pernah ka imah kiai teh silaturahmi henteu
pohara jasa ieu mah sama sekali cenah mah ieu liwat ka imah kiai eta doang eta ge neangan embe salam tuh mau imah ngabiayaan kan pohara jasa Masya Allah. Nah ialah tepati-pati kaula ngutus seorang nabi ka hiji nagara kemudian bangsana jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaula nyiksa ka ahli nagara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa perekonomian teu jalan pertanian teu jalan dan lain-lain sebagainya teu jalan sulit luar biasa wadbarro jeung penderitaan garing timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam garing jelema teh geus mah kitu segala makroni segala kitu lihat sirah dan lain sebagainya bahkan aya bahaya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teu kapanggih penyakitna cek dokter cek-cekna sehat pugu gering tapi cek dokter sehat bapak ini udah pulang aja sehat pugu gering bingungnya nanti aing gering dibajar sehat dokter bodoh guys bukunya nana gering nana lu ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen penyakitan melalui penyakitan darahna bagus ya teh bapak sehat ceknya cek jantung sehat cek paru-paru ge sehat tapi nyana nangis teu bisa kicep-kicep acan cek dokter pulang bapak sehat aing gering ceknya teh. Nah ini bukan bagian dokter coba ke sono ke Jampang Surade takut ada gaang di dalam perut nih coba. Nah, iya geus teu kapagieun. Ku dokter ge geus teu kapagieun. Dibawa ku ari ka kulon ka Paneglang, ka Cadasari aya di dinya teh nu make iket. Ini penyakitnya cekel ping-pingna lot keluar paku tuh dulu. Tuh paku kos kieu aya di jero awak. Untung bisa hees gesakna teh. Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun tah paku. Mana ayah di jero awak kudu aya pakuan segala bohong boro-boro paku urang kasura ge leutik jasa nyeri jasa tuh paku sok bada kieu mah urang teu percaya bae itu cenah teh aduh ieu mah tidak selesai ieu mah moal selesai dicokotan kieu mah sebab di imah ieu mah aya orang hideungan kudu mayar ieu mah segala apel jin segala apel jurig segala naon wah tambah cai tambah daun. Eta bener apa nu kitu bohong nu karana itu aya penyakit itu bener teh eta mah bohong dukun ngaranna nah ieu disiksa ku Gusti Allah maksud Allah mere peringatan la'allahum yadra'un supaya DP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah nu kafir supaya iman supaya percaya ka utusan Allah anu geus iban ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah supaya mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa badalna makana sayyatil hasanah tuluy ku kaulan wagung digantikeun dibere eta kaum teh ina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanat kabagusan nu tadina susah jadi sugih anu tadina gering jadi cager ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur anu tadina dibere susah dibere gering ganti ku Gusti Allah dibere ku ari mah tina tadina panas jadi tiis tadina teu jararadi taneuh teh jadi tadi perekonomian macet kuari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya geus kesimpulan nama susah jadi sugih gering jadi sehat hatta afau sehingga tina subur tambah harta tambah loba munding tambah loba sapi tambah loba domba tambah loba ayam gitu kene kendaraan tadina boga motor hiji jadi 2 jadi 3 mobil gitu kene bahkan jeung pamajikan ge nambah tadina hiji jadi 2 jadi 3 ku makmurna masyaallah
pohar anak baradakan jadi loba ta'afau tadi dengan boga anak hiji 2 kuari mun ditanya ti bibit tu itu 10 bibit tu 10 bibit tu 10 opat bibit jadi 40 geus lamun dek lebaran mudik jang anak doang nyewa bus ta'afau bahmur jasa ieu pohar jasa kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager eta teh kapan menang Allah maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah geus ana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tapi kumaha eta kaum waqalu cek eta masyarakat teh kufrun li nikmat kana kufur kana nikmat sing hade tamaki kikituan tekod masa abaana dara wasarra bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih engke paila engke subur tiba heula ge kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atau tiba lagi derek moyang urang kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dahri ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa guari geus aya di ceuli urang loba jasa ketika aya gempa urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ieu mah kejadian alam caritakeun angin topan deg urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan mungkin bae perzinahan mungkin perjudian mungkin bae di dia teh segala kredit dan lain sebagainya geus disiksa ku Gusti Allah tapi nya nama lain ini mah kejadian alam adatud dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu jadikan tsunami dat peringatan ti Gusti Allah urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah nya nama lain kejadian alam lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba dedengean loba tapi ka urang lolobana dah kejadian alam eleh mukmin udah teger di televisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah siksa titik geus kuduna kitu ini lain kejadian alam nyaritakeun kejadian alam malulu teu harayang aing mah ngadengen age eueun tegas nya kitu ka Allah hati-hati kita kembali kepada Allah kuduna mah di TV kitu hai para kafir iman kepada Allah coba nya di sel geus lah pokona nih kan guru ieu mah kejadian alam deui da iya jelema nu kalalupur nikmat teh ngomongna teh qad masa'abana dara wasar urusan kos kieu mah tuh bapa moyang urang emang kakeunaan baheula aya susah aya sugih aya panas aya tiis aya masyarakat aya menan gitu ngaranna aya keur paila aya keur subur atuh baheula ge karari itu ke Gusti Allah dibere angin teu Gusti Allah engke ge aya angin ke gempa emang ieu mah wahadi ada tu dahri walasat bi uqubatin minallah lain siksa Allah ieu mah kejadian alam tiba heula na geus kitu nurun ka urang ayeuna nu mantak caknya geus pakunu ada ma antum aleh geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana baghtatan teh sakaligus kaget sekonyong-konyong wa hum la yashurun bari manehna teu nyaho kana waktu datang na memena sugan aya kitu warning sen-sen teu aya langsung bae emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal tapi kaberani itu udah tetap teu iman gak gempa sabaraha ribu manusia anu henteu disalat teu Sukabumi gempa
Garut gempa, Yogyakarta gempa, nu kuari mata nu celian nu pengkor nu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu keneh kurang Yogyakarta teh. Tapi tetep teu iman ka Gusti Allah. Awas cak Allah. Namun ku aing kuari peringati melalui panas. Ku aing diperingati teu aya hujan. Sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus henteu benyatu jeung urang panas luar biasa eta teh sing inget sia-sia teh nang aing ieu cuaca nang aing panas nang aing balik atuh ka aing cak Gusti Allah lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia tapi lamun sia teu balik ka aing ieu kejadian alam deleukeun ku aing sia lamun ku aing teu didatangkeun bantatan awas deui mun teu ngeri orang sing lobakeun istighfar kuarege ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi minimal 70 astagfirullahalazim wa atubu ilaihi atau anu panjang astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika wa a'udzu bika bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ta eta baca ku cenah panjang ting teh mah kiai nu pendek bae astagfirullahalazim li wa li walidayya la sabilukum la jibati alayya jamu simin Muhammad eta ge panjang kene cenah kiai nu pendek bae astagfirullahalazim wa tubu ilaihi eta ge panjang kene sia moal ngamaca ieu sia mah panjang keneh bae lobakeun baca istighfar balik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing hade encan hujan murni ieu mah hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing mantap urang tetep sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang kerada carut marut pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai urang ulah seserian di urang aya hujan lain hujan asli sebab hujan asli mah diawali ku guludug jeung kilat ieu mah guludug kilat mendung hujan sing inget hujan asli awal kilat jeung guludug ketika geludug juga kilat lain asli hujana ieu mah sakadar peringatan jeung urang hati-hati ulah obrot teuing tetep urang make caina lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ajakan di lembur ku urang babalik ka Allah komo datang ka kafir-kafir arasub Islam minimal urang nu agamana Islam tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala walau anna ahlal qura wallahu a'lam.